Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui ngalangkungan channel kamemet urang sadayana Megas Pasundan. Dina acara Dongeng Sunda jejer carios anu kahaturkeun Curi Karuhun episode Bale Batuan Cijanari, hasil karangan Kang Yudakarana, garapan simkuring Mang Acil Gentrasuara. Tepang dina bagian anu ke-12 dina wangkit ayeuna. Kumaha lajengna ieu jejer carios? Sumangga wilujeng nitena. Anu didinya harita kabeh ngarasa bingung. Idaroji katut juragan karsa, harita banget ngarasa herana, ngadengikeun obrolan ti jauh hari. Tapi sok sanajan kitu, manehna duaan tangtuna teu bisa nyalahkeun. Mun saumpamana jauh hari teu bisa nurutkeun kahayang manehanana duaan. Kusabab memang geus puguh deui alesanana oge kumaha, jelas bari jeung jentre dina kaayaan waktu eta. Nya antuk nama manehanana oge teu bisa kukumaha deui. Lian ti mungkas obrolan jeung jauh hari bari sakalian ngadaguan beja ti murid Kidaroji anu sejena. Anu harita memang keur miang ka lemur Cihonye sugan jeung sugan manehanana bisa mere beja anu cukup nyugumakeun pikeun maranehanana. Berang kaganti ku peuting, sakumaha kabiasaan dina peuting eta para pamuda dikerid pikeun ngalaksanakeun tugas ronda ngajaga lembur. Tiap pos eueuh anu kosong kabeh pada sayaga jeung siaga dina ngalakukeun kawajibanana. Geus rada peuting katingali sababaraha urang ninggalkeun pos jagana tuluy ngahajang muriling ka pasisian lembur. Bari jeung teu katinggalin maranehanana pada mekel kohkol, bari jeung ngahaja di takolan sapanjang jalan supaya dina peuting eta sakumna masyarakat lembur gampang nyaring. Pikeun ngajaga kaayaan bisi kajadian anu teu diharap sawaktu-waktu bakal datang. Urang kocapkeun di hiji imah panggung. Imah naringsik tur resik, katingali cukup pikabetaheun. Kusabab hiji imah tukang bas anu kasohor, anu ngaranna nyaeta Ki Juminta. Tapi kadenya anu disebut bas ti dieu sanes ngebas gitar kadenya. Tapi ieu mah ngebasna dina masalah perkayan, kayu. Pami saur bahasa Inggris namanya gitu. Urang kocapkeun peuting eta Ki Juminta katingali masih nyileuk di jero imah panggungna. Diuk dina sisi kursi sakapeung ngalinting daun kawung, ceker atuh ududna disundut, gul haseup ngebul. Tapi kituna teh panon mah katingali nyawang ka kajauhan, tegesna mah jiga anu keur mikir tarik pinuh ku kasalempang jeung kahariwang jararauh panineungan.
Angot lamun ingat kaincu hiji-hijina anu harita keur ngaringkuk di kamar nyorangan, sokras manehanana inget kana kajadian anu dina waktu-waktu ayeuna tumiba ka lemur manehanana. Sereset hate kejuminta nyereset perih, angot lamun teu kahaja mah harita nyawang kana hal-hal anu teu dipiharep mah boa-boa. Isuk atawa pageto giliran manehanana sorangan anu bakal nyorang kajadian sarupa eta. Nyot kejuminta ngenyot deui udu daun kawungna, panona masih keneh nyawang ka kajauhan. Ras manehanana ingat ka anak pamajikanana anu harita tiwas kabawa caah dina waktu manehanana keur nyaba. Rebay cipanon ngeclak dikatahan tina kongkolah panona, ingat kamangsa ka tukang baluas jeung nalangsa anu tangtuna moal poho kana eta kajadian kamangsa-mangsa lawas ka tukang. Sedengkeun di jero kamar ranti dumehna mah masih keneh nyaring. Panona ti palebah anu poek liu ibarat teu ngiceup-ngiceup ningalikeun ka palebah waruga lalaki kolot anu salila ieu geus ngasuh jeung geus mukut kukanya kamanehanana nepikeun ka waktu eta. Sakapeung sok kuatiran teh komo lamun seug ingat kana naon rupa anu mindeng dilakukeun ku Kijuminta pikeun manehanana. Teu beurang teu peuting, toh-tohan pikeun ngabelaan diri manehanana. Tur padahal mah lamun seug ditenan kana umur, Kijuminta teh geus teu sakuduna manehanana mindeng digawe beura. Geus mangsana pikeun reureuh, pikeun ngarasakeun kabagjaan dina sesa-sesa hirupna. Tapi meureun pamikir Kijuminta mah, keur manehanana anu penting sadada sakaduga bisa keneh keur manehanana lugay, bisa keneh keur usaha satekah kolah keur melaan ranti. Dina kayaan Kijuminta jeung ranti keur tagiwur dina hatena sewang-sewangan, di luhur hateup katingali hiji jirim ngajorelat ibarat kalangka. Celek, dua belah sukuna nangtung panceg. Teu lila eta jirim harita euntreub nurunkeun awakna ka handap lalaunan ramo-ramo leungeunna ngaragamang kana hateup tinju. Curugna diacungkeun ka hareup, tres hateup injuk totos sapada harita sapasang panon gancang nitenan ka jero imah. Sanggeus naon anu diteangan aya di eta tempat sarengeh manehna katingali nyerengeh seuri, matana ngabuli lengseukeut, leungeunna geuwat nyulusup ka jero jubah, nyokot topeng anu saterusna dipake nutupan kana beungeutna. Sanggeus kitu mah, jirim anu harita aya di luhur hateup tuluy metakeun deui sabelah leungeunna kana liang anu tadi geus ditobros kana liang injuk teh ku manehanana. Brak! Celegedeg, sakiteu panon eta jirim geus luncat jeung nangtung dina jero imah Kijuminta. Gebeg, Kijuminta ngagebeg. Panona neuteuk bunceli ka hiji jirim anu make jubah bodas jeung topeng anu harita geus nyampak di hareupeun manehanana. Jol kewat, harita teh Kijuminta gancang ewat sangkurna anu ngadaplok dina sisi bilik. Jirim anu harita datang katingali masih keneh ngajega bangun taya kasieun saeutik-eutik acan.
Saha Andika? Sentak Ki Juminta harita teh bari ngacungkeun sangkurna. Jirim anu jubah bodas kadenge seuri bari mencrong harita teh. Sedengkeun di jero kamarna, ranti oge manehanana kalintang luasna atuh. Gancang manehanana hudang dina kaayaan awak mun cicit tur ngeleper ibarat kabulusan. Matana harita teh rutret ka eta jirim anu harita datang bari sakapeung ningali pinu kahariwang kapal bah akina anu sarua aya di dinya. Sebru Ki Juminta harita teh langsung narajang bari nyabetkeun sangkurna kapal bah jirim anu harita nangtung. Tapi kituna teh teu bisa labas. Kusabab saukur ngagerakeun sabelah leungeun kencana sabran sangkur dina leungeun Ki Juminta langsung kumanehna dikewat tuluy riep. Leungeun Ki Juminta harita teh ngarieu remuk dipariuskeun jerit Ki Juminta ngajerit bakat nimpu teu kuat nandangan ka nyeri. Bikeun jirim anu harita diserang ku Ki Juminta saeutik ogenan eueuh riuk-riuk kasieun atawa ngarasa karunya ka Ki Juminta. Plak prai sirah Ki Juminta beulah jadi dua getih ngacer tina hulu anu beulah campur jeung polo anu harita rembes minuhan waton imah panggungna. Jerit, ranting ngajerit bakat tingku sieun jeung banget teu nyangka nakana eta kajadian. Teu lila awakna ngalenghrek, teu sadar deui bareng jeung jirim anu ngalungkeun layon Ki Juminta ka tengah imah. Sanggeus kitu mah jirim anu make baju bodas langsung ngalengkahkeun supuna tuluy muruka kamar tempat di mana ranting ngagoler bari jeung dina kaayaan kapaehan. Cek dua belah leungeunna nyekel kana awak ranti anu satuluyna mah dipanggul dina sabelah tak-takna geus kitu mah manehanana geuwat ngalengkah ka palebah panto. Suku katuhuna ditajongkeun harita teh kana panto langsung mesat jirim anu manguranti tuluy ngajorelat kapal bah anu poek geus kitu mah les weh teuing ka mana. Dina tempat anu sejen, tilu urang pamuda anu kabeneran liwat leukeut ka palebah dinya ngadadak ngarengkog atuh lengkahna. Kabehanana dina mangsa ngadenge anu sorang ngajerit taik pisan, salah saurang di antarana anu katelah Nurdin harita gancang nepak baturna. Hi, naon eta teh? Omongna bari jeung beungeut pias harita teh jeung reuwas. Waduh, sorati mah palebah hareup euy. Boa-boa naonnya? Temal baturna tuluy teu lila tiluanana harita lalumpatan muru ka palebah imah tempat munculna sorak ngajerit tadi.
rela geuningan sabot nepikeun ka eta tempat ana breh teh katingali waktosna teh kapan nya. Rupina urang cekapkeun sakieu heula kanggo sadayana hapunten nu kasuhun ngalangkungan dongeng Sunda jajar carios Jurig Karuhun episode Balebatuan Cijanari karangan Kang Yuda Karana garapan Simkuring Mang Acil Gentra Suara dina bagian K12 urang cekapkeun dugikeun ka dieu heula. Insyaallah urang tepang sasarengan dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun. Permios sanes teu sono pamitan sanes besenan dipungkas kubillahi bismil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag per mios.